Isuk mah wayahna kana gerakan per RW. Kuring heula teh eta. Yo, Mang Nur, isuk gerakan pangabejaankeun gerasok. Aduh, yo mah teu waras yo. Emang eueuh nu maot eueuh si hancur mah bejaan teh isuk gerakan teh kehead. Oh nya deng. Ah, sia. Yo, alus eta ente sebagai limas mending gerakkeun we masyarakat. Ayo, Mang Nur, bos, wayahna pangabejaankeun nya ieu isuk gerakan kudu hadir nya. Aya balik lah. Iya tadi dia mah. Mang Budal, memang kita rapat di desanya. Isuk mah wayahna kana gerakan per RW. Kuring heula teh eta. Gerakan. Yo, Mang Nur, isuk gerakan pangabejaankeun gerasok. Aduh, yo mah teu waras yo. Ya, budak. Isuk teh bagian gerakan. Gerakan kajana sih. Gerakan. Kemarin. iya bener. Tah bos dengerin. Ari usia mah bos teu apa nu apal eueuh tah ti kumaha oge pan maot. Gerakan lain nu maot gerakan. Astagfirullahaladzim, Mang Nur, gerakan. Eueuh nu maot eueuh. Apa Nur apa ulang oge? Sia kuyanya eueuh nu maot kehead. Apa ulang Yo, oge? gerakan Mang Apa aing Nur? Sia. Apa eta biha? Mata Nur aya teh urang teh sing loba sing caket kana agama teh. gerakan. Astagfirullahaladzim, gerakan ngored di jalan. Bebersih maksudna teh. Aya nama kieu tuh Nur. Anggot edi kuburkeun ayeuna mah. Hayu urang ka makam. Eueuh nu maot eueuh. Yo, gerakan. Astagfirullahaladzim, gerakan ya Allah, gerakan. Halus. Oh tah itu sebagai limas. Gerakeun ayeuna masyarakat cuang ka makam uang nguburkeun biha. Astagfirullahaladzim sia. Dirasa emang Eueuh nu maot eueuh si hancur mah bejaan teh isuk gerakan teh kehead. Heueuh nya deng. Ah, sia. Yo, halus eta ente sebagai limas mending gerakeun we masyarakat. Ayo, Mang Nur, bos, wayahna pangabejaankeun nya ieu isuk gerakan kudu hadir nya. Aya balik lah. Iya tadi dia mah. si goblok. Eta hasil kunaon sih eta? Topi aing kadieukeun ah. Anjing. Bodoh Ampun amat. kunaon? Bodoh amat. Hah? Bodoh amat ah. Gerakan, Mang udah gerakan. Nya ayeuna mah urang kudu bersyukur alhamdulillah.